Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang lajengkeun deui maos kitab Safinah kana pasal rukun iman. Faslun ari eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep. Antu mina kahiji ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikat na Gusti Allah wa kutubihi jeung ka pirang-pirang kitab na Gusti Allah wa rusulihi jeung ka pirang-pirang utusan na Gusti Allah wa bil yaumil akhir jeung ka poe kiamat wa bil qadari jeung kana papasten khairihi saena papasten wa syarrihi jeung awana papasten minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Pasal di dieu bade nerangkeun nyaeta rukun iman. Rukun iman kabagi genep. Kahiji anjeun kudu iman ka Gusti Allah nyaeta kalayan iman anu sa yakin-yakinna aya di pangeran iwal Gusti Allah. Jeung anjeun kudu iman deui ka pirang-pirang malaikat na Gusti Allah anu seueurna kalintang seueur iwal Allah anu uninga tapi anu wajib dikanyahokeun mung aya 10. Kahiji Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Seueurna aya 10 malaikat anu wajib dikanyahokeun. Wa kutubihi anjeun kudu iman ka pirang-pirang kitabna Gusti Allah. Seueurna kitab anu dilungsurkeun ke Gusti Allah aya 104. Tapi anu wajib dikanyahokeun nyaeta mung 4 kitab. Kahiji Zabur, kedua Taurat, katilu Injil, nu kaofatna Al-Qur'an sebagai penutup atawa penyempurna tina kitab anu tilu teh. Anjeun kedah iman deui nyaeta ka utusanna Gusti Allah. Seueurna para nabi aya 4000 langkung, seueurna rasul aya 313. Mung anu pangkat nabi rasul nu wajib dikanyahokeun nyaeta aya 25 nabi rasul. Kahiji Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yunus, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeun kedah iman deui nyaeta ka kiamat. Kiamat di dieu kabagi 2. Aya kiamat sugro, aya kiamat kubro. Kiamat sugro nyaeta kiamat alit. Contohna seperti maut atau bencana alam. Kiamat kubro nyaeta kiamat ageung. Contohna seperti hancurna alam dunia jeung sajabina. Sadayana langit bumi hancur, sadaya makhluk dimautkeun tina kiamat kubro. Wabil qadari anjeun kedah iman deui kana papasten. Boh sae, boh awon eta sadayana ti Gusti Allah. Disebat kodok sareng qadar atawa disebat deui takdir. Eta sadayana ti Gusti Allah. Kodok nyaeta kapastian Allah nalika di zaman azali, qadar kapastian Allah nalika urang geus kumelendang di alam dunia. Eta sadayana ti Gusti Allah. Faslun ari eta hiji pasal wa ma'na la ilaha illallahu jeung ari artina lafaz la ilaha illallahu eta la ma'buda henteu aya nu wajib disembah bihaqqin kalawan sanyana fil wujudi dina wujudna illallahu angin Gusti Allah. Pasal di dieu nerangkeun kana arti lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah di dieu nyaeta teu aya deui anu wajib disembah. Aya di anu wajib disembah angin Gusti Allah bihaqqin kalawan sanyana dina wujudna kecuali Gusti Allah. Maka disebat lafaz la ilaha illallah teh nyaeta kalimah tauhid. Kalimah anu ahad anu hiji nyaeta mung Allah wungkul pangeran teh Tuhan teh. Teu aya deui anu wajib disembah kalawan sanyana anu hak dina wujudna iwal Gusti Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.